Wa thayyibatu isyaratun lisaum. At-thayyibatu isarana teh kena puasa. Naon thayyibah teh pirang-pirang kahadean. Jadi awalna kalusan teh tina puasa, tina ngosongkeun beuteung gitu. Awalna kahadean teh pan kitu. Sehingga saur Kanjeng Rasul bau bibirna jalma nu puasa atyabu indallah min rihil miski. Leuwih seungit mung Allah daripada minyak misik gitu. Gitu. Karek dibandingkeun ranghosna bibir jalma nu puasa dibandingkeun jeung minyak misik mah mung Allah lain mung jalma. Aya mung jalma mah nya bau gitu. Jadi lamun ngangseuna jelema biasa mah nya bau gitu. Tapi lamun jelema wali mah moal bau. Gitu. Jelema geus kena pangkat kawalian ke wiridan dihebos. Gitu. Ke bulan puasa diseuhakeun, seuri we. Ditanya ke batur bau teu seungit gitu. Coba aing pangkatan wali mah gitu. Nu dohir jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija shalla alaihi lahumma damal hija yakhudu min bahril ma'ani rujaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baruati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati rafati rahmati summa talin ujuruduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa bihi na'lamu nunajika. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramin, para sepuh sadayana nu sami-sami hadir istiqomah dina wengi Minggu dan wengi Ahad. Sakuma biasa urang sadayana sok ngalaksanakeun kana salah sawiusna rutinitas di kampung urang sadayana KRT-an 02 sekaligus nyumponan kana khitab ti Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban urang sadayana nyaeta thalabul ilmi. Anu mugi-mugi ieu riwan urang sadayana mesti ngajantenkeun wasilah kana dihapusna dihampurana segala rupi dosa-dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Terutama pisan mesti ngajantankeun wasilah kana hasilna urang sadayana rezeki maut husnul khotimah. Tipayun urang sami-sami nyanggakeun puji-puja kali syukur ka Zat Mahaluhur Allah anu Maha Ghafur. Shalawat kali salamna aya makrunan bitangtim pamugi salawasna sing dilimpah ruah curahkeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu katut ka keluargana ka para sahabatna tabiin atba'u tabiin termugia sing diampret-paretkeun ka urang sadayana selaku matanjeuna anu malah mandar kenging syafaatul udma di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para sepuh sadayana urang sami-sami lajengkeun kana kitab Riyadul Badi'ah masih keneh ngabahas kana masalah rukun salat. Wa tasi'u al-julusul akhiru alladhi yusallimu aqibahu ghaliban. Wa tasi'u lan utawi rukun salat kang kaping 9 iku al-julusu lungguh al-akhiru kang akhir alladzi kang yusallimu kang uluk salam yasi musolli akibahu ing dalam ngiring-ngiringi julus
goliban ing dalam kaprah-kaprahne. Wal asyiru lan utawi rukun salat kang kaping 10 iku qiraatut tasyahudi maca tasyahud. Maca tasyahud mah 2 kalimat syahadat. Bihadal julusi ing dalem ikilah iki lungguh. Wahwa hale utawi iya qiraatut tasyahud iku at-tahiyatu lafad at-tahiyatu ila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maring lafad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal hadiya asyara lan utawi rukun salat kang kaping 11 iku as-shalatu maca sholawat ala nabi ing atase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihadal julusi ing dalem ikilah iki lungguh. Aidon hale maning ieu qiraah ba'da qiraati tasyahudi ing dalam sawase maca tasyahud. Wa qaluha lan utawi lewi kede-kede ke maca tasyahud iku Allahumma sholli ala wa aqaluha lan utawi lewi kede-kede ke maca sholawat iku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nun Gusti sholli muga muhir rahmat Tuhan ala Muhammadin ing atase Kangjeng Nabi Muhammad. Wa akmaluha lan utawi lewi sempurna-sempurnane maca sholawat iku madkurun kang den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab piro-piro kitab kang dawa babarane. Wasania syarolan utawi rukun salat kang kaping 12 iku atas limatul ula uluk salam kang awal iku atas limatul ula uluk salam kang awal wal wajibulan utawi perkara kang wajib biha ing dalam ya si taslimatul ula iku assalamualaikum lafad assalamualaikum. Wa sunatulan utawi hukum sunata ya taslimatul ula iku ayazida yen tamuhi ya si musolli wa rahmatullahi ing lafad wa rahmatullah wa yuslimaha lan yen ta uluk salam ya musolli ing taslimatul ula alal yamini ing atase palih tangan wa yusallimalan yen tauluk salam ya musolli badaha ing dalam sawasene ula taslimatasaniyah ing uluk salam kang kaping done ala shimali ing atase palih kiwa wa ayul tipatalan yen taman oleh yusi musolli wa ayul tipatalan yen taman oleh yusi musolli makuli taslimatin sumartane tiap-tiap uluk salam ila jihatiha maring arah-arahne taslimah. Wasalisa asyarolan utawi rukun salat kang kaping 13 ikut tartibul arkani nyusunaken piro-piro rukun salat ala hadal wajhi ing atase ikilah ikih dadalan al madhkuri kang den tutur. Masih kene nyarioskeun seputar rukun salat menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Tanara Banten sekaligus musonif atanapi mualif pengarang penganggit penulis kitab kuning gitu. Salah sawiosna karomah
salah sawiosna karomah Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten Al-Jawi salah sawiosna dicarioskeun dina kitab Murokil Ubudiyah telunjuk anjeunna atawa curug Syekh Nawawi Tanara Banten teh tiasa hurung di mana-mana nuju dinu poe. Singkatna Syekh Nawawi Tanara Banten nuju calik di luhur tongong onta tengah wengi terus kabujang wengi kabujang poek harita teh nuju nyarahan kitab Murokil Ubudiyah nuju nyarahan kitab Bidayatul Hidayah kitu nu dikarang ku Imam Ghazali. Terus ku anjeunna disarahan di tengahan kitu diperpanjang nyata kerengarang kitab Murokil Ubudiyah. Ya anjeunna teu lami ngaduan ka Allah Subhanahu wa taala hoyong ngalajengkeun nyarahan kitab Bidayatul Hidayah. Ya ku Allah dipasihan karomah teh satarap jeung mukjizat tapi beda jalmi gitu. Jadi mukjizat mah khusus ka para nabi para rasul, khariqunil adat kene gitu. Lamun karomah mah keur para wali, lamun keur ulama disebut nate maunah, lamun keur dukun istijrat, lamun keur calon nabi disebut nate irhas gitu. Kanehan disebut nate khariqun lil adat. Ya alhamdulillah pitulung Allah Subhanahu wa taala karomah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani kusabab caang curugna dugi ka tiasa ngalajengkeun nyarahan kitab Bidayatul Hidayah. Tadi termasuk kitab Riyadul Badi'ah pamit telepatna nuju masantren di Syekh Ibrahim Bajuri itu. Jadi nyarahan kitab Riyadul Badi'ah sareng Qatrul Goes gitu nuju masantren di Syekh Ibrahim Bajuri Kairo Mesir. Salajengna saur anjeunna pendapat Syekh Nawawi Tanara Banten bahwa rukun sholat teh aya 13 cuman dihiji-hijikeun masalah tumaninahna gitu. Ruku tumaninah panadina safinah mah dipisah-pisah. Ruku tumaninah sujud tumaninah itidal tumaninah tadina Riyadul Badi'ah mah dihijikeun itu maninahna. Anu kasalapan nyarioskeun masalah rukun salat teh al julusul akhiru alladzi yusallimu aqibahu ghaliban. Nyata calikna urang di mana nuju ngalaksanakeun salat diuk nu terakhir disunatkeun teu wajib teu. Diuk terakhir teh disunatkeun disebutna teh tawaruk. Sabab dina masalah bab salat teh aya iftiros, aya tawaruk, aya tarobu gitu. Jadi hari iftiros mah calik tahiyat awal, tawaruk mah diuk tahiyat akhir, tarobu masilah gitu. Dia mampu diuk tawaruk, calik tawaruk gitu. Maka cek ulama tenanaon sila oge, kemampu sila nyang hunjar ge tenanaon gitu. Tamaga saur Syekh Nawawi suruh ulama di dia nomor kasalapan teh calik dina tahiyat tahiyat akhir alladzi yusallimu aqibahu ghaliban. Anu sabada tahiyat akhir teh sok dituturkeun ku ngucapkeun assalamualaikum gitu. Wal asyiru ghaliban wala yuqalul akhir illa idza kana lahu awwalu daiman wa hadzal julusu lahu awwalun wa akhiru lakin laysa lahu awwalun daiman kasubhi wa inna ma kana lahu awal. Maka disebut tahiyat akhir atau calik tahiyat akhir teh kusabab ayana tahiyat awal gitu. Jadi tepati-pati aya ngomongkeun akhir kecuali aya awal disebut nanti gitu. Jadi mual ayat tahiyat akhir lamun teu ayat tahiyat awal maka disebut nanti bahasana julusul akhir sabab ayat julusul ula ayat diuk tahiyat awal maka disifatan weh julusul akhir gitu. Tepati-pati ayat julusul akhir kecuali ayat julusul ula disebut nanti taqodum rutbati sebut nanti. Jadi menurut ulama filsafat disebut nanti taqodum rutbati. Taqodum kidam tapi katurut-turut
gitu. Julusul akhir goliban ngaluarkeun tina bahasa kaprah tina bahasa mayoritas kabaqiyatil maktubati wa inna makana julusul waqi'u akhara kulli sholatin ruknan sabab sasesana anu dituliskeun nu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh diantawisna aya calik nu tumiba akhir daripada salat mahalun dzikrin wajibin bahkan saur ulama diuk tahiyat akhir calik tahiyat akhir teh mahalu dzikrin wajibin gitu. Jadi mahalu dzikri wajibin tempat dzikir anu wajib. Maka babacaan nu aya dina tasyahud akhir teh wajib setengah disunat. Wal asyiru qiraatu tasyahud nomor ka-10 maca tasyahud ari maksudna tasyahud mah maca 2 kalimah syahadat gitu. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan masdar tasyahada ya tasyahadu tasyahudan fi hadal julus ngawaskeun 2 kalimah syahadat dina calik tahiyat akhir. Buktosna sur musannif wa huwa at-tahiyatu ila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikawit ngucapkeun anjeun lafaz at-tahiyatul mubarakatus shalawatut nepi ka lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walhasil dina sarahna anna akmalat tasyahudi tasyahudu Ibni Abbas. Ari pangsampurnana maca tasyahud mah seperti babacan tasyahud anu diriwayatkeun hadis ku Imam Ibnu Abbas. Nu sok dianggo ku urang. Ikhtilaf ulama wahtarahul Syafi'i Imam Syafi'i milih gitu nyalir karena babacaan tasyahud wahwa arba'u jumalin Imam Syafi'i dicana 4 jumlah tasyahud. Al jumlatul ula at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah dipikadinya. Jadi jumlah nu kahiji Imam Syafi'i masangkeun at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Jumlah nu kadua assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumlah nu katilu assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jumlah nu kaopat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu al jumlatul ula dari jumlah nu kahiji neta tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah isyaratun ila arkanil Islam al arbaati. Jadi isyarah gitu karena rukun-rukun Islam anu 4. Hiji tahiyat isyarah ilal haji pal tahiyatu isyaratun ilal haji. Jadi di mana urang ngawaskeun lafaz at-tahiyatu eta teh isyarahna teh kana ibadah haji gitu. Tahiyat-tahiyat teh penghormatan. Karena ibadah haji insirofna teh. Naon sababna li anna fihi tahiyatun kasiratun kal ihram. Sabab saur ulama sanyanya napi dina eta lafaz tahiyat atawa dina haji seueur pisan jalmi-jalmi anu ngahormat gitu di tanah Makkah jeung di tanah Madinah. Maka tahiyat saur ulama dilalah isyarah kana ibadah haji. Painahu tahiyatun li ardil haram tuh. Hiji ngahormat kana tanah Makkah sareng tanah Madinah. Jadi disebutkeun tanah haram teh ulah aya pagawean anu haram di dinya. Gitu lamun digunakan khususna ke ibadah haji gitu ngarumpak karena larangan haji maka kudu didam teh kudu mayar tetebus sesuai jeung kasalahanana gitu ke ibadah haji teu meunang pulang-pulung teu meunang bunah-bunuh teu meunang ngawalian ke ibadah haji teh gitu. Watawafil kudumi jeung isyarah kana tawaf kudum. Jadi tawaf kudum teh penghormatan ka Ka'bah, kudum teh gitu. Ngahormat kana datiahna Ka'bah. Biasana mah tawaf kudum mah jelema nu ibadah haji rek mulang di ka negara masing-masing.
mameh OTW gitu, mameh balik biasanya sok pipi orang tuap kudum tuh painahu tahiyatun lil Ka'bah teh geuning aya sabab ieu tuap kudum teh ngahormat kana datiahna Ka'bah. Warum yul jumratil aqobah jeung lafaz atahiyat teh isarah kana jumratul aqobah jumrah nu terakhir gitu ngabalang jumrah teh maledokeun batu 20 hiji siki 77 teh jumratul ula 7 bade niatan dina hate sejak maledog nafsu nu aya dina awak urang nu dikuasai ku setan gitu. Mana hakikatna eta makna labdiahna mah makna majajina mah maredog tihang we ku batu 7 siki terus naik deh disebutna jumratul wusta 7 siki tong disakalekeun hiji-hiji nu paling luhur jumratul aqobah tanyakan gitu aqobah teh tanyakan anu aya di tanah Mekah al aqobah matak alif lam dan lafaz al aqobah teh disebut alif lam lil ghalabah gitu. Jadi maksudna alif lam lil ghalabah teh pikeun nyalehkeun aqobah nu aya di luar Arab. Tanyakan apung, aqobah apung gitu, aqobah Bang Bayang, aqobah Lebak Siuh, aqobah pokoknya aqobah Ciberem tuh, aqobah Ciloto, al aqobah. Namun dibahasakan al aqobah insirofna teh tahsis ka tanyakan nu aya di kota Makkah nu sok dipake jumroh gitu. Jadi aqobah mah tanyakan ngan mun aya alif lam disebut teh alif lam lil ghalabah al aqobah. Kemudian orang di lembur ayat jahit ayat tilu jahidun alif laman al jahit gitu nges teu bisa anu ngalehkeun pokona masih jahit eta sabab aya alif lam lil ghalabah. Fa innahu tahiyatun minna di mana-mana ngahormat kana jumratul aqobah mah eta mah ngahormat kana hiji tempat di Mekah nu disebatna Mina gitu. Mina jadi kan memeh jumlah teh urang teh mabit di Mina ari mabit teh ari maksud mabit mah ngenong ngan maksudnya mah lain ngenong tapi mulung batu gitu mulung batu 20 jisiki eta teh batu teh keur ibadah haji mah berharga sabab loba pencuri batu lamun urang mah curantek teh ibadah haji mah pencuri batu mung mulung tapi jugjug boga batu we gitu ketika orang rek ngajumrah teh mana batu urang pan cenah cek nu ibadah haji lo Bandung maledog teh lain ku batu ku aqua ku sapatu ku android ente sesuai dengan persyaratan gitu persyaratan mah dina kitab-kitab pikir pokoknya mah kudu ku batu gitu sebab Nabi Ibrahim oge baheula maledog setan teh ku batu pada di baledogeunana atuh nya ku sabab nu aya ge batu gitu tamurung batu di Mina. Wal mubarakatu lapad al mubarakatu isaratun li zakah isarah kana zakat fitrah zakat nu 5 we eta mah zakat anu 5 was sholawat sareng salat nu 5 waktu isaratun li salatil maktubah tu isarah kana salat anu 5 waktu al mubarakatu pirang-pirang anu diberkahkeun wa thayyibatu isaratun li saum at-thayyibatu isarana teh kena puasa naon thayyibah teh pirang-pirang kahadean jadi awalna kalusan teh tina puasa tina ngosongkeun beuteung gitu awalna kahadean teh pan kitu sehingga saur Kanjeng Rasul bau bibirna jalma nu puasa atyabu indallah min rihil miski leuwih seungit mung Allah daripada minyak misik gitu gitu karek dibandingkan orang hosna bibir jelema puasa dibandingkan jeung minyak misik mah munggu Allah lain munggu jelema aya munggu jelema mah nya bau gitu jadi lamun ngangseuna jelema biasa mah nya bau gitu tapi lamun jelema na wali mah moal bau gitu jelema geus kena pangkat kawalian kewiridan dihebos gitu ke bulan puasa diseuhahkeun seuri ditanya ke batur bau seungit gitu coba aing pangkatan wali mah gitu nu dohir jadi samar nu samar jadi dohir
ke atyabu indallah wa indal malaikati min dalika. Wal hadi asyara nomor ka-11 rukun salat teh as-salatu ala nabi, maca sholawat ka Kangjeng Rasul fi hadal julus dina eta diuk tahiyat akhir. Iraha cenah maca sholawat ka Kangjeng Rasul teh ba'da qiraatit tasyahud, sabada beres maca tasyahud tadi gitu ya, maca tahiyat nepi ka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Saur ki musannif wala tajiu as-salatu, teu cukup macakeun sholawat qoblaha samemeh maca tasawuf. Jadi maca sholawat heula terus maca tasawuf teh wala tajiu teh teu cukup. Teu cukup teh teu sah gitu. Jadi teu sah macakeun sholawat ka Kangjeng Rasul ti heula tasawuf pandeuri gek diuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nepika fil alamin innaka hamidum majid at-tahiyatul mubarakatus sholawatut ta. Berarti tenyusun henteu tak kudu murut bati gitu teh, tenyusun gitu. Di mana mun tenyusun gitu berarti wala tajiu. Jadi cek ulama usul fikih mah wala tajiu teh teu sah gitu. Lamun dana lapad walaya joju temenang teh cek usul fikih mah haram teh gitu. Temenang teh haram gitu. Tanya jadi maca shalawat ka Kanjeng Rasul sabada maca tasyahud jumlah anu ofat nu ku Imam Syafi'i parantos di mukhtar gitu dipilih. Saur dia pala wala tajiu as-salatu qoblaha, teu cukup macakeun shalawat ka Kangjeng Rasul mun eta dibacana teh sateu acan atau samemeh ngalaksanakeun maca tasyahud. Jadi shalawat terus tasyahud. Wa aqalluha pang saeutik-eutikna pang minim-minimna pang ngadul-ngadulna maca shalawat ka Kangjeng Rasul teh nusuk dipake diaplikasikeun dina salat tarawih. Wa aqalluha sah tapi kawalitik gitu, sah nama ngan teu itmam maca salat ka Kangjeng Rasul teh Allah syahadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullah gitu. Tanda pikarinya nepi ka lapad Kangjeng Rasul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pang samet-sametna pang ngadul-ngadulna gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad pikarinya. Wa qad taqaddama salamu pasaqatat karohatun. Jadi sanajan eta menang macakeun shalawat nepi ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi da butut gitu. Butut kurang alus dan hukum pertama nepi ka fil alamin innaka hamidum majid gitu. Wa akmaluha arifang sampurna macakeun shalawat ka Kangjeng Rasul madkurun fil mutawalat keun eta mah dina kitab nu leuwih bararadag daripada kitab ieu cek musoni, seperti dina kitab al-um seperti dina kitab-kitab Fathul Muin jeung kitab-kitab nu leuwih badag nu leuwih gede nu leuwih wawasanana luas daripada kitab Riyadul Badiah. Ngan penjelasan anu paling singkat gambaranana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi gitu. Jadi aya bahasa shalawat ummi dirinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama. Jadi namihan lafad itu namihan lafad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi pamit tepang jeung namina Kangjeng Rasul ditamihan wa ala alihi Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi sareng pirang-pirang bojo Kangjeng Rasul wa dzurriyyatihi sareng pirang-pirang pala putra Kangjeng Rasul gitu. Fil alamin innaka hamidum majid gitu. Jadi dina sapalihna kitab mah salawat ka Kangjeng Rasul teh ditamihan eta gitu. Dina kitab-kitab nu leuwih gede
nu leuwih luas wawasanana leuwih jelas penjelasanana sapalih ulama man namihan shalawat teh sapertos kitu. Wasani asaron nomor ke-12 rukun salat teh nyata taslimatul ula, maca assalamualaikum gitu. Assalamualaikum panetan nepi ka tamat Allahumma innaka hamidum majid, terus ngadua nu kawarid di Kangjeng Rasul wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Terus assalamualaikum gitu. Wal wajibu fiha assalamualaikum, nu wajibna pisan mah taslimah teh maca assalamualaikum. Wa yajiu alaikumussalam tanaon dibalikeun alaikumussalam ngan teu galiber gitu. Lamun teu galiber biasana sok diomongeun. Pokona mah ulama ahli fikih mah ngadidik ngajarkeun ka urang, pokona mah hirup di mana we tingali heula adatna gitu. Adat ibadah didinya kumaha. Sabab sok ulama ahli fikih tarkul adat yuntijul adawat gitu. Henteu anjeun nuturkeun adat di eta kampung mangka bakal nimbulkeun papaseaan. Jadi kudu pinah cai pinah tampian gitu cek begini. Di urang kieu di mitoha kieu nya tuturkeun, da urang keur salat di mitoha. Di kana sapi subuh make kunut, palebah datang ka mitoha teu make kunutnya salatkeun bae gitu. Keun bae geda eta mah henteu salila-lilana kecuali lamun salila-lilana gitu. Urang sholat make kunut, mitoha tara make kunut, tapi salila-lilana gitu. Kumata solosina nya tadi teh teu naon intidor apanya? Intidor ngadagoan mitoha beres kunut, ari urang mung kunut mah jeung mitoha teu kunut mah jeung mitoha gitu. Itu nya intidor we. Keun manehna sana sujud heula urang kunut heula pono. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Kunut langsung ke handap gitu tuh ya. Assalamualaikum, jadi tenanawan cek musonib cukup lah gitu. Tenanawan alaikumussalam dibalikin gitu. Jadi ari bedana assalamualaikum mah mubtada jeung khobar eta mah assalamu mubtada alaikum khobar mubtada gitu. Nan khobar mubtada teh khobar mubtada guer mufrad sabab tersusun ka tarkib tina tarkib jar majrur alaikum. Lamun dibalikeun alaikumussalam jadi posisina teh khobar muqaddam mubtada muakhir. Sarulama ahli bayan eta teh eusina teh ikhtisos wal iktisar gitu. Anna salama maksurun wa mahsusun bi alaikum gitu. Jadi alaikumussalam gitu. Sedangkan cuk ulama ahli ma'ani assalamualaikum teh ku sabab jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah teh mubtada jeung khobar gitu. Eusina teh dawam alal istimrar. Jadi salila-lilana sanang-nang alaikumussalam assalamualaikum salila-lilana pikir anjeun teh sing salamet dunya jeung salamet akhirat. Gitu. Jadi assalamualaikum mah lamun cek bahasa ayeuna mah unlimited gitu. Tanpa batas. Disebut lamun selamat pagi mah menjelang waktu siang teh kudu selamat siang deui. Jadi pangih jeung jelema isuk selamat pagi, pangih jeung jelema sore selamat sore, selamat petang ya. Kemudian selamat peuting ngan mun ribuan teh lamun pangih jeung jelema teh jam 2 gitu manya selamat wayah kieu ya, selamat wayah kieu gitu. Jam 4 selamat remang-remang global assalamualaikum kita rek beurang rek peuting iraha wae itu assalamualaikum sabab dawam manal istimrar. Mun jumlah piliyah mah jumlah piliyah eusina teh menurut ulama ahli ma'ani tajadud syai'an pasyai'an. Kita mah kudu loba pagawean wala lanyar gitu supaya ngajadikeun ganjaran gitu. Tapi tu wayaji'u alaikumussalam ma'ala karoha henteu naon henteu makruh gitu. Wa sunatu ari sunatna maca assalamualaikum teh tegasna taslimatul ula ayazida wa rahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah sunat eta. Moal ditamahan cenah heg yang ditamahan
tenan naon da eta mah sunatnya sunat pan dagang eta butuh maneh gaji tambahan gaji lembur gawe teu butuh mah entong lembur gitu beuki we pasunatan teu beuki tong komen assalamualaikum warahmatullah surga musannif wala tusanu jiyadatun wa barakatuhu sunat acan nambahan wa barakatuh itu sunat namun bahasa sunatnya berarti hilaful aula ya teh tong dipigawe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu wa ridwanu alieu kabehnya dipapai teu sunat jadi wala tusanu teu sunat acan gitu paurna teh cek bahasa ulama ahli usul lamun teu sunat acan mah kena teh jadi khilaful aula nulayaan kautamaan wa in waradat min iddatin turukin wa yuslimaha ay atas limatullah alal yamin jadi sunat pas pelebah ngucapkeun assalamualaikum dina sapinah mah kudu nepi ka beres mimna alaikum kakarak ngalieu ka belah katuhu alal yamin ngalieu kabelah katuhu assalamualaikum gitu wa yuslima wa ayusallima ba'daha taslimat tasani ala shimal beres ngalaksanakeun uluk salam nu ka katuhu disusul uluk salam nu kabelah kenca assalamualaikum warahmatullahi gitu ngalieu kabelah kenca jadi ai kabelah kenca mah teu naon merubah jeung dada oge gitu jadi nu kudu diperhatoskeun ku urang mah dina pelebah taslimatul ula jadi cek ulama lamun anjeun can beres mimna alaikum terus anjeun kaburu ngalieuk gitu komo lamun ngalieukna teh jeung dada teh jadi robah gitu jeung robah dadana teh maka batal salatna assalamualaikum ngalieukna teh jeung dada gitu batal teh salatna jadi lamun can beres mimna alaikum mah cicing we dada mah assalamualaikum ulah kakarak ngalieu kabelah katuhu gitu pala akasa bihan ata bil ula shimalan wa bisanah yaminan kuriha kumaha lamun pahili palau akasa lamun jelema keur salat uluk salam teh dibalikeun assalamualaikum pertama ka kenca assalamualaikum kadua ka katuhu oh eta kumaha batal teh salatna ai batal mah henteu ngan kuriha ngan eta mah makruh gitu eta mah makruh beda ti batur assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ka kenca heula gitu eta teh sebenarnya dilalah ke eta jelema resepna teh nu kede-kede dahar leungeun ku nu kenca obeh kuno katuhu itu bangun teh nyen gas motor nu kenca kupling nu katuhu sehingga teh gitu setir mobil belah kenca tada demba belah katuhu resepna teh nu kenca eta teh cek ulama ahli hikmah mah lamun aya jelema leungeun kidal gitu kidal teh leungeun katuhu teu pati aktif leungeun kenca gede aktifna eta teh lamun nek disalahkeun gitu nya ulah nyalakeun Allah salahkeun mah inung bapa we gitu lain maksudna titah cabutake inung bapa mun nek disalahkeun gitu disalahkeun teh naon disalahkeun dina baheula keur nganungna sabab ceuk ulama di mana aya hiji jalma leungeun kidal eta teh tina motivasi indungna teh keur reuneuna teh ngadul salat apa namanya ulah disalahkeun ngadul keur reuneuna teh ngadul salat ngadul ngaji ngadul segala ngadul ngejo ngadul masa kayaknya teh gitu chatting selfie ceprut sahabat kace ieu di mana hayang teh kitu itu hujan badag ieu mah ngeunahna ngabaso kayak gitu hayo posting status ngadul salat ngadul ngaji ngadul ngejo jeung ngadul masa maka ketika bijil kalam dunia itu 99,9% siga head and shoulders itu maka budak mata sok boga penyakit kidal kulungan kenca nulis kulungan kenca cuk urang naon ngeunahna da cek urang ngeunah teh cek mana ngeunah ku kenca oge gitu kede teh cek ulama hikmah mah
ilung nate wala keur ngandung manehna teh ngaduul gitu ngaduul ai batamah henteu uluk salam ka belah kencan nu kahiji nu kadua ka belah katuh cuman kuriha makruh gitu wa iltifata ma kulli taslimatin ila jihatiha terus sunat tu ngalieu di setiap uluk salam ka katuh ngali ka belah kencan eta teh salah sawieuseuna mah aya ijazah teh ijazah anu katampi ti Kiai Haji Salimul Apip nya. Jadi sabada beres ngalaksanakeun tasahud terus uluk salam terus baca ku anjeun samemeh maca astagfirullahaladzim samemeh baca biridan kitu nu dijajahkeun ku Kiai Haji Salimul Apip ti Syekh Marzuki Syekh Marzuki. Jadi tahassuntu bihusni la ilaha illallah ima asma talar tong ditulis asma talar teh ima tahassuntu bihusni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hate sejak kaula sejak abdi nyungkeun kekuatan nyungkeun pangjaga ka Gusti ku lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiupkeun sakabeh arah gitu tiupkeun ka sakabeh arah ka hareup ka katuhu ka tukang ka kenca ka luhur ka handap terakhir telag angina teh gitu lamun ceuk tukang kadogola mah disesup dieusi gitu disedot tahassuntu ias matalar tong ditulis tahassuntu kusod eta tahassuntu bihusni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiupkeun pus gitu kantong tarik ting geus digigireun metoha cek metoha naon jang maneh ngepuan bapak lin meh bageur gitu. Jadi eta sunatnya ngaliuk menoleh ngaliuk ngaleret ke belah katuhu ke belah kenca gitu surahna tuh bi ayul tipata pil ula hatta yaro min khalfihi khoddaul yamin aiman tu pakot ngaliuk taslimatul ula teh sakira-kira ningali na jelema anu aya tukangan anjeun gitu. Jadi maksud hiji hikmah ngalieu ka katuh teh hiji hikmah teh supaya apaleun jelema nu salat tukangan anjeun oh geuning maneh nu salat teh sugan teh saha itu berlaku karena masalah niat salat kade. Jadi cek ulama meunang niat salat anjeun nahsis ka imam curang teh usolli fardol maghribi salah sarokatin mustaqbil kiblati adan makmuman sebutkeun makmuman ila jaid lillahi ta'ala ai pas ngalik salam Umar salat teh tah salat urang teh teu sah kitu da sabab urang mah hayang ngamamum lagi kasih jaid pas ngalieu teh si Umar tah saperti kieu nya usolli fardol maghribi makmuman lillahi ta'ala pandana dan sapina terus dijelaskan suratul qudwah teh pas ngaliat teh assalamualaikum oh banci jadol teh ada sholat berarti berjamaah orang teh sah ya berjamaahna teh sah sholat mah sah itu berjamaahna teh sah sholat mah sah da urang teh apa tuh sugan teh lalaki geuningan hunsa pas assalamualaikum nah kadenge ngiru assalamualaikum bancong nih sedangkan pan batal ya. Berjamaah lain salat ya berjamaah batal artinya tesah gitu lamun lalaki makmum imamna bencong jeung bencong teu meunang makmum teu meunang imam maneh bencong urang bencong baelah sosoranganan we salat teh gitu sosoranganan salat di masjid nih jaya-jaya umar darwanana bencong tapi tong saudon mun abuh ka masjid teh jelema salat itu hiji sugan bencong gitu. Jadi hunsa jeung hunsa bencong jeung bencong teu sah tong berjamaah mending geuneh sosoranganan gitu. Tah mata ku ulama dikiaskeun aya teu bencong nu jadi-jadian sabab bencong teh pan maksudna bencong hunsa mah teh ti Allah gitu. Jadi boga-bogogan teh para buat teh dua lalaki aya nu awewe aya gitu. Kumplit eta mah bobogana teh bencong lalakina pelebah kiih bijil teu liang lalaki bencong awewena pelebah kiih teu bobogaan awewe tah mah bobogaan lalaki ngan cuman juga bencong sarupa sinarupaan gitu
lebay teh gitu ya, jadi gawe teh pokoknya mah cok ulama di mana anjeun rek Badung omat hiji tong ditato nu kadua tong ditinik gitu sabab lamun ditato mapan aduh nya makulatin piana butut gitu jadi pandangan batur najan urang insapnya butut ditato mah gitu. Jadi hukum tato teh dina Fathul Qorib mah dijelaskeun lamun nu can ditato hukumna haram. Gitu. Can ditato nyaho hukumna haram tong ditato. Lamun geus ditato hayang tobat. Tah hukumna teh tamsil. Cek ulama lamun sakira-kira anjeun wani keur ngahapus tato mangka hapus. Lamun sakira-kira matak madahat ieu itu mata gogowakan mata jadi burukil di duruk tato teh ku istrikaan teh keun bae lah kenang-kenangan we eta mah keur baheula anjeun hirup keur zaman di dunia hitam gitu eta tato mun ditanyakeun tato maka make haram sabab tato teh pan ditulis nya make jarum dina patokanna pan teu meunang aya perkara nu ngahalangan datangna cai kana kulit jadi posisi tato teh luareun daging jeroan kulit gitu posisi tato teh gitu tinta mati luareun kulit jeroan kulit luareun daging gitu tato teh ya lingrang atuh ngamanian aya nu tatoan wow kenang-kenangan si mana ditanya aku dekat munkar nakir sa anjeun mah nya pen preman tato tengaruh tapi nya tengaruh tato marolotot mata hungkul pirang-pirang mesti heula gitu tanya mana tato jadi tato kadenya haram nu can ditato nu geus ditato kenae mun rek insaf gitu hukumna teu naon lamun diomongkeun asupsi teh nya dina jihad atau asupsi mah teh asop caingan cuman ari tos ditato mah dihampura gitu hungkul seperti eta teh dina Fathul Qorib mah masalah tato teh ngarendeng jeung masalah beat gitu nya jadi beat bisa nunaraseun beat ari beat teh kudu ngucapkeun dua kalimat syahadat deui disaksian ku jelema loba atawa ku jelema saurang tadina Fathul Qorib dijelaskeun masalah beat teh hukumna teh teu wajib teu sunat keur urang maksudnya teu wajib teu sunat keur urang artinya da urang mah inung bapa Islam aki Islam jadi teu kudu ngucapkeun dua kalimat syahadat deui jadi beat keur urang mah teu kudu kitu da urang mah geus di beat baheula lagi inung bapa ti aki ti uyut terus baru itu mah ting turunan Firaun ya nu pantina mah urang mah geus syahadat teh kitu geus syahadat tah eta dina masalah taslimah artinya uluk salam anu ka-13 nu terakhir wasalisa asyara tartibul arkan itu ongkoh mubtada tapi macana wasalisa bisa gitu jadi wasalisa asyara teh disebutna teh adad murokab gitu adad murokab teh dina bait alfiyah mah macana teh kudu dimabnikeun kana patah rek ropa rek nasab rek gr kudu mabni patah mata wasalisa asyara tartibul arkan gitu. Jadi nomor ka-13 na rukun salat teh kudu nyusun sadayana rukun dikawit rukun salat nu kahiji nu kadua nu katilu kudu nyusun gitu kudu ngantri kudu antri kudu nyusun gitu al mustamali ala kauni niyati muqaranatan li takbiratil ihram termasuk gitu ngahadirkeun niat dibarengkeunana jeung ngucapkeun takbiratul ihram dihijikeun gitu rupina sakitu panginten para sepuh sadayana seputar masalah rukun-rukun salat menurut Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi nu ngalakonkeun ngagaduhan pendapat ngagaduhan persepsi kitu bahwa rukun salat teh aya 13 kitu nu 13 nu 17 aya nu 16 bahkan dina kitab sitin aya anu 18 rukun salat teh
Rupina sakitu nu tiasa dikapaeunkeun leresna hidayah ti Allah lefat kana kabudahan peribados narila mugi sing ngajantenkeun ilmu kang urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina atawa salna bita